lamun nalantun mukbidun kasakin wasmun wakilun sum'an punil kalim. Lalu diberi karena sasi Syawal tahun 1447 Hijriah, berarti umur ulang akhirnya ngurangan deui satahun. Sedewajana simkuring atas nami pribadi khususnya umumna atas nami keluarga besar Pondok Pesantren Tembong Sari dikawin sadayana Umi Mang Jajawa Ubi Mang Hipan Mang Hidan sadayana nyanggalakeun boboran siang hapunten tina sagala rupi kalepatan minal haidin wal faizin. Jadi urang sadayana ayeuna teh kembali deui ka fitrah, nol deui, bersih deui, bunganya urang lamun awak bersih, so awak bersih, imah bersih, halaman bersih, kantong urang teh kembali deui ka fitrah, bersih deui kunaon tah? Ku berkahna bulan suci Ramadan nu ditungtungan ku lebaran. Jadi untungna umat Kangjeng Nabi mah dosa sakumaha loba ge dihampura bae. Beda jeung umat sejen, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Diberi peringatan 3 kali, lamun geus 3 kali diberi peringatan tetep wae bergong, ku Allah diturunkeun azab. Umat Kanjeng Nabi mah nya dosana geus 700 kali. Tetep we ku Allah dihampura. Iyalah Kanjeng Nabi mah rahmatan lil alamin. Naon sababna? Sabab Kanjeng Nabi mah memeh aya makhluk Allah. Mana makhluk Allah teh? Aras, kursi, surga, neraka, loh mahfud, jelema, hayawan, bumi, langit, tatangkalan, bangsa hayawan-hayawan anu di laut, gunung-gunung, kabeh makhluk Allah. Cahaya Kanjeng Nabi 50.000 tahun eta geus aya. Yeuna kahebatan Kanjeng Nabi 50.000 tahun can dijieun cahaya Kanjeng Nabi geus aya. Madhab cek Ka'bul Akhbar seorang tabi'in anu loba ngariwayatkeun hadis. Seorang Yahudi meles anu loba ngariwayatkeun hadis disebut hadis hasan. Ka'bul Akhbar teh Yahudi, pemimpin Yahudi hiji mangsa maca kitab asli, kitab Taurat. Barang dibaca ku manehna, ku anjeunna plek jelas bahwa agama nu bener di akhir zaman adalah agama Islam. Agama Yahudi bener pada zamanna, agama Nasrani bener pada zamanna. Nah, di akhir zaman ayeuna nu bener adalah agama Islam nu dibawa ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidinya
anjeunna jeung rekan-rekan pendetana asup Islam di zaman Sayyidina Umar. Kitab anu ku anjeunna kabagi disumputkeun sabab bisi dibunuh ku orang-orang Yahudi. Sabab manehna sadar orang-orang Yahudi mah jahatna kajida. Sumputkeun sampai ka ayeuna teu kapagi eta kitab ayeuna di mana. Padahal kitab eta menerangkan benerna agama Islam. Cek Abdul Ahbar, cahaya Kangjeng Nabi teh, nur Kangjeng Nabi teh dibagi opat. Jadi nur Kangjeng Nabi teh dibagi opat, hiji, dua, tilu, opat. Saeus dibagi opat, tina cahaya anu kahiji Allah ngadamel Lauh Mahfuz, papan yang terjaga. Hartosna dina eta papan cek sariwayat lain bentuk papan tapi bentukna bentuk dadaunan. Didinya ditulis sakabeh kodo-kodar urang. Ditulis bahwa nunamina Bapak Ahdan bakal lahir tahun saanu, punya pacar yang bernama Anu Halimah dan anu semuanya ditulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz teh didamel tina cahaya Kangjeng Nabi anu kahiji. Tina cahaya anu kadua Allah ngadamel kolam. Sanes kolam renang, kolam pulpen, pena, pensil, barang didambel kolam, cek Gusti Allah, ya kolamu uktub, hei kalam, pulpen, nulis anjeun. Barang ngomong ya kolamu uktub, eta kalam ngadek-dek, ngageter, panas tiris munaina. Teu bisa ngomong salila 1000 tahun, teu bisa naon-naon salila 1000 tahun. Haibatan min khitabillahi, kusabab reuas sieun tina nyariosna Gusti Allah. Ngadedek 1000 tahun. Barang geus 1000 tahun eta kolam tenang. Trep sanes tenang 1000 tahun kolam kakaran nyarios ka Gusti, ya Rabbi wa ma aktubu, naon nu kudu ditulis ku kuring. Cek urang mah baeun aneh, mahnya kolam ngomong, mahnya pulpen ngomong. Allah mah maha kawasa tuh. Kakawasan Allah mah tingali we jelema sabaraha miliar eta eueuh nu sarua. Kakawasan Allah mah ieu naon namina teh sidik jari, jelema sabaraha miliar dicocokkeun gitu cep ka dieu dibebeskeun da eueuh nu sarua. Atuh ngomong ukur pulpen ngomong. Cek kolam wa ma aktubu, naon nu kudu ditulis ku kuring. Wa ma ing opo aktubu nulis kuring, naon nu kudu ditulis ku kuring. Cek Gusti Allah uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis ku anjeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabar, cek Gusti tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ieu rek dideundeun di surga. Can aya teh Nabi Adam teh can aya. Masya Allah, ditulislah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beres eta kolam nulis la ilaha illallah diparentah deui ku Gusti Allah. Eta kalam titah nulis sakabeh turunan Nabi Adam, umat Nabi Adam heula.
Terus eta kalam ku Gusti Allah barang geus nulis umat-umat Nabi Adam dititah nulis man ata Allah adkhalahul jannata wa man asallaha adkhalahun nar. Umat Nabi Adam nu taat ka Allah pasti bakal diasupkeun ka surga. Umat Nabi Adam nu maksiat ka Allah pasti diasupkeun ka neraka. Beres umat Nabi Adam, terus umat Nabi Idris dipotong ke urang, umat Nabi Nuh. Sarua umat Nabi Nuh ge tulisanana man ata Allah adkhalahul jannata wa man asallaha adkhalahun nar. Saha-saha umat Nabi Nuh nu taat ka Allah pasti asup surga. Saha-saha umat Nabi Nuh anu maksiat pasti asup neraka. Terus umat Nabi Hud gitu ditulis deui. Saha umat Nabi Hud anu taat ka Allah pasti asup surga. Saha umat Nabi Hud anu maksiat ka Allah pasti asup neraka. Terus umat Nabi Ibrahim gitu sarua. Umat Nabi Musa gitu sarua ditulis aku kolam. Datanglah ke umat Nabi Isa sarua ditulis kabehanana ieu bakal kieu jodohna ieu jodoh pati bagja cilaka geus ditulis tah. Tapi can digelarkeun sabab digelarkeun mah 2000 tahun memeh lahir. Nah, barang umat Nabi Isa sarua saha-saha umat Nabi Isa nu taat ka Allah pasti asup surga. Saha-saha umat Nabi Isa nu maksiat ka Allah pasti asup neraka. Datanglah ka umat Kangjeng Nabi ditulis. Umat Kangjeng Nabi ngaran-ngaranna ditulis di mimiti Ijem, Lilis, Iis, Ai, Ahdan, Rig, Mang Ono, kabeh ditulis. Terus ku eta kolam ditulis man ata Allah adkhalahul jannah. Saha-saha umat Kangjeng Nabi Muhammad nu taat ka Allah pasti asup surga. Terus eta kolam nulis deui wa man asallaha saha-saha umat Nabi Muhammad nu maksiat ka Allah barang rek nulis adkhalahun nar pasti asup neraka. Harita aya sora ti Allah Subhanahu wa taala. Cek Gusti Allah, ya kolam ta'addab sing sopan maneh. Dicarekan rek nuliskeun umat Kangjeng Nabi nu maksiat ka Allah barang rek dituliskeun pasti asup neraka ku Gusti Allah ta'addab sing sopan maneh. Eta kalam ngadedeg ruas kaget harita keneh bakatku kaget. Eta kalam eta kolam eta pulpen harita keneh belah barang belah bakatku luasna eta kolam terus ngalemere calak dina tungtungna matak sampai ka ayeuna nu ngaran kalam teh pasti tungtungna belah jalan tungtungna aya penduran saeutik. Kalam asli mah kitu. Tuh, Masya Allah barang geus mulai tenang eta kalam naros ka Gusti. Gusti wa ma aktubu naon anu kudu ditulis ku kuring li ummati Muhammadin asoka. Naon anu kudu ditulis ku kuring pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad anu maksiat. Cek Gusti kalam tuliskeun ku anjeun pikeun umat Nabi Muhammad nu wani maksiat tuliskeun ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Umat Nabi Muhammad mah umat yang berbuat dosa tapi bedakeun wa rabbun ghafur Allah mah maha hampura.
Tayulah untuk mendapatkan Nabi Muhammad mah aya lebaran teh saling maaf memaafkan, saling hampura. Asal datang lebaran ulang kudu silih hampura, keng lebaran gelut deui. Iyalah keuntungan umat Kanjeng Nabi Muhammad mah mata cek Kanjeng Nabi la sogirota ma'al isror wala kabirota ma'al istighfar. Dosa leutik ge ari dilanggengkeun mah atuh jadi gede. Dosa gede ge ari istighfar mah minta hampura jadi eueuh. Mata kurang mah tong eureun-eureun minta hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Mun urang boga dosa boga dosa, misalkan dosa mah ima pernah ngaragap bujur batur, wa ima orang pernah janji tapi teu ngalaksanakeun, tidak menepati janji, wa ima orang boga hutang tinggal bebeja urang hampura can bisa maya hampura harita wani ngaragap bujur neng neuh hampura abdi bageula janji tapi teu ditepati. Oh, mata cek keterangan laisal ajiz mayyasturul khoto'a walakinnal ajiz mayyukirul khoto'a. Orang hebat itu bukan orang yang menutupi kesalahan, tapi orang hebat itu orang yang mengakui kesalahan. Oh, jalma hebat mah lain jalma menutupi kesalahanana, tapi jalma hebat mah jalma ngaku karena kesalahan Gusti abdi loba doraka, Gusti abdi loba maksiat ka Gusti. Gusti ieu momen lebaran parantos Ramadan beres ayeuna abdi dihampura dosa ku Gusti. Gusti abdi ayeuna bade nepungan sakabeh jalma-jalma nu pernah didolim ku Gusti. Ku abdi Gusti bungaheun urang geus kuloba istighfar minta hampura mata jeung Kanjeng Nabi Allahu abrahu bi taubatit taib minal zam'anil warid wal aqimil warid wad dallil wajib. Allah leuwih bungah kana tobatna jalma nu tobat, leuwih bungah tibatan jelema nu keur kacida haus nepi kana cai manggihan cai. Sok jelema kacida haus ieu mah bener-bener haus manggihan cai bunga teh. Bunga. Mejeunna haus manggihan cai pasti bunga. Wal aqimil walid jelema mandul, gabung teu boga budak. Tek ka dieuna boga budak sangeus 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun boga budak bunga. Lain bunga-bunga deui sakecamatan di odang semuranana ge. Nu sia geus teu make naon-naon deui odangan ge seluruh warga kecamatan Cipatat sadayana hadir syukuran putra abdi sabab abdi parantos mandul 15 tahun bakat hubungan. Jelema nu leungit duit 500 juta kapanggih bunga tak Allah mah leuwih bunga tibatan nu tadi naon leuwih bunga di mana manggihan jelema nu maksiat tapi tobat ka Allah. Daya masyaallah maka urang lamun hayang beunghar da teu kudu hese-hese atuh man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka wa min sababi kasratir rizki kasratul istighfar. Urang lamun loba kabingung ya, jelema keur bingung sing loba istighfar. Kabingung bakal leungit, kasusah bakal hilang, jeung ku Gusti Allah bakal dirizkian nu di luar sangkaan. Maka lamun urang hayang beunghar sing loba maca istighfar. Sampai saputing lah cukup 12.000 Jadi insyaallah asa bae 12.000 sampai saputing eta bakal warozaqahu min haitsu la yahtasib. Teu
teu kudu dagang jamu. Jual rezeki ari dagang mah atuh eta mah loba duit dagang wajar. Loba duit dagang, loba duit bisnis, loba duit gawe wajar. Tah ieu kan teu wajar mah si eta mah dagawe henteu, usaha henteu, dagang henteu, bisnis henteu, tapi duitna loba wae. Sim horeng sapoe sapeutingna maca istighfar 12 agawa lamun henteu maca istighfar sapoe sapeuting sim guring pernah diijazahan hayang beunghar hate beunghar harta baca surat Al-Fatihah ti mimiti maghrib nepi saberesna 6.000 bali. Masya Allah eta bukan leuwas ngadengen geus salat babaturan mun dijajahna langsung ngomong kieu ceuk manehna duh asana kumaha engke. Ayo intina umat Kangjeng Nabi Masya Allah tah tina kalam anu kadua teh sing horeng aya tulisan tina cahaya anu kadua ummatun muznibatun wa rabbun ghafur, umat yang suka berbuat dosa tapi Allah Maha Hampura. Tina cahaya anu katilu Allah nyieun aras. Tina cahaya Kangjeng Nabi nu katilu Allah nyieun aras. Tina cahaya Kangjeng Nabi nu kaopat Allah teh anu kaopat ieu cahaya nu kaopat dibagi deui opat ku Gusti Allah. Dibagi deui opat, nu kahiji dijieun akal, nu kadua dijieun makrifat, nu katilu dijieun nurul arsy cahaya aras, nu kaopat cahaya eta disimpen di handapeun aras nungguan Nabi Adam dikaluarkeun ka alam dunya. Tenang, sanes kitu Nabi Adam dijieun dikaluarkeun ka alam dunya. Eta cahaya dititipkeun ku Gusti Allah dina tongkong Nabi Adam. Jeung Gusti Allah ka malaikat usjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hei para malaikat kudu sarujud anjeun ka Adam. Pasajadu para malaikat kabehanana sujud illa iblis kecuali iblis manehna nolak aba wastakbara jeung takabur wa kana minal kafirin. Iblis termasuk makhluk-makhluk kafir. Tadinya Gusti Allah para malaikat dititah sujud teh sabab dina tonggong Nabi Adam aya cahaya Kangjeng Nabi. Ngajajah iblis dari tukang, ngajajah. Nunggu sabab iblis mah lain tukang rokok, iblis mah lain tukang jamu, iblis lain tukang peyem. Malaikat gitu, malaikat mah lain tukang rokok, lain tukang jamu, lain tukang peyem, lain tukang abon. Malaikat mah lamun geus ditukang teh cicing, jadi tukang. Teu pindah-pindah ka hareup. Pan ari tukang rokok mah kadang di tukang, kadang di hareup. Ngolecer. Masya Allah. Nah, Nabi Adam teu bisa ningali ka para malaikat nu aya di tukang. Gusti cobi atuh Gusti alihkeun ieu para malaikat cahaya Kangjeng Nabi teh ulah dina tombol sing guring pindahkeun ka hareup supaya para malaikat jadi pindah ka hareup. Engke abdi bisa ningali maka intaqalahu ila jabhati. Ku Gusti Allah cahaya Kangjeng Nabi dipindahkeun kana tarang Nabi Adam.
malaikat pindah kabeh ka hareup. Nabi Adam takarap ningali masya Allah, bagus amat, hebat amat. Sanes kitu cik Nabi Adam, Gusti abdi geus jelas ieu ningali malaikat. Ngan Gusti abdi teu bisa ningali karena cahaya Kangjeng Nabi. Da eta cahaya ayana dina tarang, sedengkeun perkara nu aya dina tarang moal bisa katingali. Masih ayeuna bisa katingali da make kaca. Ai baheula wae kumaha ningali cahaya Kangjeng Nabi nu aya dina tarang. Gusti abdi hayang ningali cahaya Kangjeng Nabi Muhammad teh. Coba Gusti pindahkeun ulah dina tarang atuh. Oh mangga cek Gusti intaqalahu ila sababatihi. Ku Gusti Allah cahaya Nabi Adam dipindahkeun kana curug. Cahaya Kangjeng Nabi dipindahkeun kana curug Nabi Adam. Jadi nabi tinggal curug, cek urang kana beuteung ningali supaya Nabi Adam tong unta penta deui. Geus dina curug mah bebas, mah goler, nantung di luhur katingali, di digir katingali. Ta ieu teh kisah ieu nu dicaritakeun ku Ka'bul Ahbar isyarat bahwa jelema mah dibere 1000 hayang 2000. Dibere 2000 hayang 10. Pan kieu jelema mah Gusti atuh abdi sabulan 5 juta ge cekak Gusti. Dar Gusti dibere sabulan 5 juta Gusti atuh padahal abdi sabulan 10 juta we supaya tiasa meser enek anyar Gusti. Geus 10 juta Gusti mun tiasa mah ulah 10 juta 30 juta we supaya abdi bisa nambah pamajikan. Tadang moal pas moal puas-puas. Nah ieu Nabi Adam supaya teu supaya eureun mentana ku Gusti Allah. Tadi di tukang mentah hareup, sanes hareup mentah yang jelas katingali ku Gusti Allah langsung ditunda dina curug Nabi Adam alaihissalam. Tuh terus dina curug Nabi Adam cicing sababaraha lila di surgana Allah Subhanahu wa taala. Allah nyieun Siti Hawa tina iga kencak Nabi Adam dikaluarkeun dijieun eta cahaya dibikeun ka Siti Hawa. Atuh Siti Hawa caang pikaresepkeun geulis ka Syamsil Mudiati seperti matahari anu sakitu caang. Pikaresepkeun. Terus ringkas nama Siti Hawa diturunkan cerep datanglah karama Kangjeng Nabi Sayyid Abdin tos tiramana Kangjeng Nabi sumpinglah eta cahaya ka Kangjeng Nabi kana patuanganana Siti Aminah borosotlah Kangjeng Nabi. Masya Allah ialah Kangjeng Nabi rahmatan lil alamin khatamul anbiya wal mursalin. Masya Allah, itulah sekilas cerita tentang bahwa umat Kangjeng Nabi mah ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Umat anu berbuat dosa nyentuh Allah selalu dihampura. Madarjat Kangjeng Nabi man apa indal kudrati aballahu indal usrati. Sahajalma anu sok ngahampura dina nalika keur mampu maka ku Gusti Allah eta jelema bakal dihampura dina nalika keur ripuh. Hampura we batur nyeut dosa sakumaha gede ge men hampura ieu mah lain teu aing gerat hideung geus moal hayang bogoh deui jeung si eta tah gerat hideung siga nu alus eta padahal eta kumaha ge tetep we jelema menta hampura ku urang kudu dihampura atawa urang nu nyieun dosa urang menta hampura bae itu mah rek teu hampura ge nu penting urang geus menta hampura sabab umat Kangjeng Nabi mah cek tadi teh nu ditulis ku kolam ummatun muznibatun wa rabbun ghafur
umat yang berbuat dosa, tapi Allah Maha Ampura. Neraskeun pangaosan urang nyarioskeun tentang perjalanan. Bahwa urang dina perjalanan teh aya perjalanan nu wajib kudu kabur, kudu hijrah. Ngan walakin yustasna at-ta'unu. Tapi lamun di lembur urang aya ta'un kade urang ulah kabur ti eta ta'un. Kalau urang aya panyakit ta'un, urang ulah kabur ti lembur, mun di lembur batur aya ta'un, urang ulah nyamperkeun ka eta lembur nu aya ta'un. Iyalah ta'un teh panyakitna kapungkur sebetulnya pagebu. Kolot baheula menyebutkeun panyakit pagebu. Hayam asal kena ku ta'un trek kajeun 5 genep 7 8 10 kene ngeluh tae. Naon bae kana pake ta'un mah tadina nalika engke aya ta'un urang teu meunang kabur mun kalebur urang aya ta'un ti lembur urang oge teu meunang nyamperkeun ka hiji lembur lamun di lembur itu aya ta'un. Jadi kieu wabil jumlah kesimpulanana lelempangan teh kabagi hiji aya lelempangan anu dicacat, nomor kedua aya lelempangan anu dipuji, nomor katilu aya lelempangan anu dimenangkeun. Mana lelempangan anu dicacat nu hukumna haram wal madmumu minhu, nu dicacat bari hukumna haram mana? Model urang lempang aja urang rek nyeri indung bapak. Contoh itu. Rek nyeri indung bapak atawa urang lempang berangkat ka Bandung atawa ka Jakarta rek niruan judi, atawa urang berangkat ka Jakarta terek nonton Blackpink, ka Jakarta urang rek nonton dangdut jeung sajabana, pokona permaksiatan, maka eta lempang dicacat bari hukumna haram. Nomor kedua lempang nu dicacat teh aya nu hukumna makruh, tadi mah dicacat bari hukumna haram. Urang lempang rek nyeri indung bapak, urang lempang rek mabok ditu doang cik urang yuk, urang kalebur anu di ditu geus disadiakeun brandy. Di ditu geus disadiakeun topi miring, mantep kan ya mun mabok brandy topi miring karles beuk. Ieu mah mabok make arah. Make tuang udah aduh aing mah teu keren. Teu keren utahna ge beda. Utahna ge gini kan gitu. Oh, lamun mabok ku brandy mah beda, brandy topi miring karles beuk naon deui? Noal mararewa we gitu. Ih, utahna beda. Jack Daniel utahna ge bangsa pinsahat. Pantes kembali presikeun. Lamun anu mabok make tuak mah mun ti soredatna ge kasolokan. Kasolokan ka cikoloperan, nu kitu nanti soredatna ge pan ka kolam renang. Beda. Anu Jack Daniel jeung nu kana ditu mah aduh Carlos Beca sakali meuli na ge pan sakali meuli sabotolna saharga motor. Nyama aja. Nah ieu dicacat. Aya nu haram tadi rek mabok, rek ngabunuh, naon deui, rek nonton dangdut atawa jeung sajabana. Kumaha cenah lamun nonton Persib ge sarua ada teu salat.
misalkan di dituna teh teu salat ya teu sarua gawe eta teh perjalanan haram bari dicacat aya nu haram dicacat hukumna makruh model mana kal khuruji min baladit tomun model keluar ti kota tomun ti kampung nu aya tomun ti kampung nu aya tomun ti desa nu aya tomun wal mahmudu aya deui perjalanan anu dipuji mana bari di hukuman wajib model mana model berangkat munggah haji terpuji bari hukumna wajib model rek berangkat munggah haji wa talabil ilmi model jalma nu neangan ilmu sabab neangan ilmu hukumna fardu bagi seluruh muslim tak eta jalma nu lempang munggah haji jalma nu lempang neangan ilmu rek ngaji rek masantren eta lelempanganana dipuji bari hukumna wajib mata jalma anu keur munggah haji mah maot hukum maot nage ku ulama aya nu ngahukuman maot syahid percis seperti jalma nu keur neangan ilmu ku ulama dihukuman maot syahid ngeun maot syahidna maot syahid akhirat sabab maot syahid teh aya maot syahid dunya akhirat aya maot syahid akhirat wungkul aya maot syahid dunya wungkul tuh mana deui wa minhu tina saparihna lelempangan anu mahmud rekana saparna hukul lelempangan anu terpuji teh aya nu hukumna disunnahkeun model urang nyaba lempang ka ziaratil ulama model urang silaturahmi ka ulama datang urang ka Ciranji kajengan salim rek silaturahmi ka ditu rek naon kajengan salim teh litakhalluqi bi akhlaqihim urang rek nuturkeun akhlak ajengan salim wa adabihim urang rek nuturkeun adabna ajengan salim atawa jauh teuing ka ajengan salim mah kawakilna bae wakil surukmania nu aya di Margaluyu tuh ada urang ka ziarah ka ulama teh hukumna terpuji oge disunnah dengan tujuan nuturkeun akhlakna nuturkeun adab-adabana jeung dengan tujuan wa takhrikir rabbati bil iktidabihim supaya nimbulkeun cinta urang ka ulama ke nuturkeun urang ka ulama sanggeus nuturkeun wattibasil fawaidil ilmiah min anfasihim ke urang nyokot faedah ilmuna di diri eta ulama kajeun urang jauh ge ka Gunung Ciranji oh ngalewati berbagai rintangan oh dimimiti orang barada ketika mau lewat karena urang tujuanana ziarah ka ulama hukumna mandubun disunahkeun hukumna disunahkeun silaturahmi teh datang urang ngalap contoh urang akhlakna urang mamisalkeun jelema berangan teu boga kayakinan supaya teu berangan jeung supaya teu boga kayakinan datang ka Mama Salim insyaallah ditingali Mama Salim tenang padahal barang ditanya mama gaduh beas teu tapi ngomong dan segitu ngajawab henteu sugan kateli bingung tenang we di mama ongko mama teh terus teu gaduh beas tapi katirana teu bingung nah makin teu bingung mama bisa kitu ya teu gaduh bingung cek mama nya nah teu bingung cing abdi hoyong ilmuna atuh nganjuk
lain gitu mama dan lain keke isut pakai datang sagede ini kali Pak pengumuman sagede pengumuman innalillahi oh masya Allah oh semoga kayakin iya kurang di alat contoh ahlakna keyakinan adabna apikna warokna 100% mawaro di akhir zaman mah hese atuh nu rada apik sedengkeun mama salin mah masya Allah minal wariin wassulahin sanes masolihin wassulahin orang yang sudah sadar botak aduh ayo wa ammal mubahul anapun ari dalam pangan anu dimubahkeun mah eta kembali kana niat. Contoh lamun urang neangan harta pamah makana qasduhu bi talabil mal masalan at-ta'affufa lamun urang neangan harta dagang jamu dagang motor dagang rokok dagang peuyeum dagang domba urang neangan teh at-ta'affufa anisu'al dengan tujuan supaya tong barang penta wari'ayat sitril muru'ah dengan tujuan ngajaga menutupi harga diri ieu harga diri saha harga diri pamajikan harga diri keluarga tujuanana bagus di dia masa gitu dengan tujuan niat ibadah ka Allah sok dina sareng nama kata dina ihya tujuan urang neangan harta niat ibadah ka Allah wa tasadduq tujuan rek sedekah lamun leuwih dina pangabutuh tah eta mah nu siga kitu usahana ge niatna nu bagus padahal tadina mubah min a'malil akhirati leuleumpanganana termasuk amal akhirat dadagangna tadi bagus niat beribadah niat bersedekah niat supaya urang ngajaga barang penta jeung sajabahana tapi sanajan kaluarna munggah haji cek talita tapi munggah haji teh manehna mah tujuanana aya disebut Haji Muhyiddin oh ria wasum'atu hayang kadenge wah asa pang urang atuh nu kitu malah horjaan kaunihi min amalil akhirat jelema nu munggah haji hayang kapuji ria jelema nu munggah haji hayang kadenge hayang disebut duh masyaallah haji tersangkana 17 kali hayang gitu atuh eta mah lain amal akhirat iyalah kembali kana ucapan Kanjeng Nabi innamal a'malu bin al-imah tukang innama al-a'malu bin niat amal mah kumaha niat Masya Allah jadi urang sanajan munggah haji ari tujuanana hayang disebut Haji Muhyiddinnya dan nanti tukang bubur naik haji wasum'atu hayang padenge ku batur sabuk batur disebut Pak Haji keno anu atuh kitu malah horojaan kauni min amalil akhirat eta hajianana lain termasuk amal akhirat nu haji mah nu naikeun kawajiban umat urang rukun haji teh rukun Islam anu nomor ka 5 kitu ada bulu musafirin